Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangude sareng simkuring mang nanangnya. Mang bade ngadongengkeun jajara carios anu enggal kalaihan ngabantun judul Si Odeng Samurai Jepang. Ieu dongeng teh nyarioskeun zaman nuju penjajahan Jepangnya, oke penjajahan Belanda. Atuh mugia ieu dongeng teh sing janten hiburan ngahibur baraya di mana wae ayana. Mangga mitra, urang Bandungan ye kumaha ye dongeng Sunda Si Odeng Samurai Jepang teh. Sok kaparayun sadayana. Mangsa tahun 2604 nurutkeun pananggalan Dai Nippon mah ari nurutkeun pananggalan Masehi mah kurang leuwih tahun 1844 anu Pasundan teh keur meujeunna di kawasaku Jepang. Di unggal wewengkon teh aya markas Kempetai rakyat. Sapopoena teh diwajibkeun we atuh barang gawe secara dipaksa. Nu disebut romusa teh ya mitra. Kocabkeun di suku Gunung Halimun. Di lembur leutik anu ngaranna teh Cibeuri. Anu imah-imahna teh masih keneh panggung hateupna ku Kirai di pagaran Guawi. Jalma zaman harita mah usahana oge tina hasil kahumawe atawa kareuweung. Kitu kaayaanana. Dia talemur Cibeuri teh hirup saurang jajaka ngora ngaranna teh Jaka Wisesa. Awakna jangkung, kulitna rada hideung tari balas kapoe. Gawena teh ukur ini taleuweung. Kitu we sapopoena teh. Kade Jaka, init-initan teh kudu hati-hati. Jeung deui balikna ulah peuting teuing, ulah kamalinaan. Bisi katewaku saudaru Jepang. Wangkaning cenah teh ayeuna teh keur meujeunna maceuh. Loba jajaka jeung budak ngora anu di Barawa dipaksa digawekeun jadi romusa. Nya mak, da moal lila lah. Meme jam 5 ge uing geus balik deui mak. Ulah selempang lah. Uing ge bisa ngajaga diri atuh mak. Nyangan mama hariwang. Maneh masok elodan. Balik ti leuweung teh laju ulin. Teu apal di waktu. Si Jaka hanteun malan deui. Laju ngaleos ninggalkeun indungna anu melang hariwang ku kasalamatanana. Sabada ditinggalkeun ku indungna mah atuh eta indungna si Jaka teh ukur ngahulang we ngaraga menang. Bari mikiran si Jaka anu kiwari geus init ngaleos init ka leuweung. Ari hate indung mah tetep we melang hariwang. Inggis ku bisi rempan ku kayaan kangaranan keur harengheng. Inggis anakna teh jadi korban tentara Jepang. Mudah-mudahan we anak aing teh ditangtayungan. Sok sanajan nya kapan ayeuna teh keur meujeunna genting meujeunna harengheng. Tapi dalah di kumaha deui. Da puguh kudu balang siar. Nyakeun we urang sangakeun we kanu gaduhna kanu musik malikeun. Mugi we Gusti pun anak ditangtayungan ulah nepikeun ka nya ngaranna pancilaka. Kitu cekeran teh satena biar mini. Geus kitu mah atuh laju ngaleos we ka pawon kaprak-kaprak arek masak. Sedengkeun ari si Jaka Wisesa anu kebatu mampah init ka leuweung. Kiwari teh geus aya di sisieun leuweung. Eueuh, naon itu nu ngagoler? Jalema kitu atawa eueuh nya jelema geuningan. Lain sato. Si Jaka anu keur jongjon lempang teh atuh manireuwas. Kaget nu lain dikira lantaran aya jalma anu dina kayaan teu walakaya.
Malahan mati kajauhan keneh oge katempo. Ngajoprak we bari jeung baloboran ku getih. Awakna kena ku tatu. Nah saha cenah eta jalma teh? Atuh ku si Jaka teh laju disampeurkeun. Bekeurila beuki jelas. Ari eta anu ngagoler teu warakaya teh make papakean soldadu Jepang. Kugue atuh si Jaka teh reuwas. Inggis we di dinya teh aya soldadu atau tentara Jepang. Si Jaka anu arek nyampeurkeun teh atuh kaneg. Culang cileung we merhatikeun kasabeuteurna eta patempatan. Aduh, silaka geuningan tentara Jepang yeuh. Nya jelas dina sargamna oge eta mah tentara Jepang. Tapi kunaon ngagoler kitu deui nya? Hendak kayaan rubuh, bari getihan. Alah, tatu. Alah, inggis aya baturna. Aing kudu sagancerna ini ninggalkeun ieu tempat-tempatan yeuh. Bisi kacang kalak, bisi katewak. Kapan deuk si mah oge? Nya, aing teh kudu hati-hati yeuh. Si Jaka teh atuh guragi we arek ngejat. Ninggalkeun eta patempatan. Ngan bae kakara oge sababaraha lengkah. Kadeng sora anu marurung ngararasakeun kanyeri. Si Jaka anu rek indit ngejat teh atuh henteu tega ngadeng eta sora jalma nu ngagoler tayalian ti tentara Jepang dina kayaan tatu. Tolong. Si Jaka anu rek ngejat teh ngaradak kaneg. Laju atuh nyampeurkeun deui ka eta tentara Jepang. Teuing kunaon? Najan si Jaka sieun inggis aya tentara Jepang anu rek nyangkalak. Tapi ngadenge eta tentara Jepang anu marurung bari tulung-tulungan. Hatena teh henteu tega pikeun ninggalkeun. Laju we atuh disampeurkeun. Saha tuan teh? Kunaon atuh bat ngagoler di dieu? Bari jeung dina kayaan tatu karan kuring Hiroshi Takeda. Kuring tatu alatan perang. Jadi tuan teh tas perangnya. Nah kamarana atuh batur tuan. Geuning tuan sesoranganan di dieu. Geuning batur tuan teh hanteu nulungan. Geuning ngorbankeun diri demi tayungan anak buah. Nah maneh teu sieun kuring. Sanya nama kuring teh sieun. Puguh Jepang teh sakitu kajam jeung telengesna. Malahan mah teu saeutik. Batur kuring nu jadi korban ditewakan ku tentara tuan. Tapi kuring teh basare kabur bieu teh teu tega ningali tuan kayaan tatu. Rasa kamanusiaan kuring teu mikeun lamun tuan teh nepikeun ka sangsara, kasiksa, cicing di dieu sosoranganan eueuh anu nulungan. Ngadenge jawaban si Jaka Wisesa anu sarupa kitu teh. Eta soldadu Jepang anu ngaranna Hiroshi Takeda teh atuh maneh kata haji. Teteh lah ieu Jaka ngora anu ngaran si Jaka Wisesa teh cenah budak ngora anu boga rasa kamanusiaan. Estuning boga kapribadian anu luhung. Kelu ngorbankeun kasieun demi nulungan ka sasama manusia. Malahan mah eta Hiroshi Takeda teh manehna teh beuki simpati ka si Jaka Wisesa anu daek ngubaran. Malahan mah tatu nanti diubaran we sabisa-bisa. Ngalaan cucukutan ditaplok-taplokeun jeung deui tatu dina awak nanti dibeungkeut we ulah nepikeun ka terus-terusan kaluaran getih. Tetela eta tentara Jepang teh anu minangka kapten atawa pamimpin teh geus tatu melaan anak buahna anu geus kabur leuwih teu lah. Malahan mah katempo tatu urut katembak. Ngan eta komandan atau kapten tentara Jepang teh hebat. Tatu urut katembak teh geus dikaluarkeun we jiga nama ngagunakeun pedangna. Ngan bae dina kayaan loba kaluaran getih jeung di tatu teh lain hiji. Pon kitu deui leuleus meureunaan urut tarung nyangareupan musuh nya nebikeun ka ngagoler we hanteu walakaya. Sabada diubaran sabisa-bisa ku eta si Jaka Wisesa. Kiwari eta tentara Jepang teh atuh hanteu ripuh teuing. Kumaha tuan?
Nah tatuna teh ayeuna mah geus teu karasa nyeri teuing. Ayeuna mah geus teu karasa nyeri. Tetela, mana teh bisa ngubaran? Sabisa-bisa we tuan. Ari di negeri kuring mah henteu hese neangan ubar teh. Loba dang-daunan anu bisa dijieun ubar. Kumaha? Nah tuan teh arek nuliskeun lampah. Nah kamaran atuh balad tuan teh. Basa ditanya gitu teh eta tuan Hiroshi Takeda teh jika nu bingung atuh. Tapi terila ok atuh cacarita. Nyaritakeun lalakona atau kejadian anu geus karandapan. Si Jaka teh ngabandungan pinu perhatian dari anak. Sabada ngabandungan lalakona mah atuh eta si Jaka Wisesa teh ngarti. Pangna ngagoler di sisi leuweung teh lantaran geus jadi korban perang. Eta komandan tentara Jepang teh nulungan ngabelaan anak buahna. Sedengkeun ari anak buah nama kabeh geus kalabur we ngejat nyingkahan tentara Walanda, malahan mah cenah duka ting kamarahana. Karunya teuing atuh tuan. Jadi tuan teh ngabelaan anak buah nepikeun ngarandapan cilaka. Nah tuan hanteu kabur ti heula atuh. Kalah nang tayungan anak buah. Keur kuring. Leuwih hade mati. Demi nang tayungan anak buah. Pon kitu deui. Kuring cadu pikeun mundur. Tapi kuring masih kena selamat. Teu nepikeun ka aja binasa. Nya tuan. Jadi tuan teh meureunan najan sorangan yang hareupan tentara Walanda. Tuan teh masih kene mampu bertahan. Tuan masih kene datang tayungan. Aya dina kasalamatan. Lantaran ayeuna mah tuan teh geus teu ripuh teuing. Ayeuna kuring ngerek mulang ka lemur. Si emak bisi dedeupeun tuan. Sakai deui. Kuring nunkeun. Lamun maneh geus nulungan kuring. Nabikeun ka kuring masih kene bisa hirup. Nya sami-sami tuan keun dari tulung tilungan ka sesama mah geus jadi kewajiban. Kuring ayeuna rek pamit tuan. Tapi tuan ge nah arek terus ka mana ieu teh? Cek si Jaka memeh ini teh penasaran hayang apal. Narik terus ka mana cenah eta komandan tentara Jepang teh. Ditanya kitu teh eta Hiroshi Takeda teh atuh meuni jika nu bingung di we. Jika anu bingung kudu ka mana nya milambah. Aku naon tuan kalah ka ngahuleung ditanya kitu teh. Nah tuan teh moal balik arek cicing di ieu leuweung. Da meureunan tuan teh bingungnya. Ari arek nuturkeun babaturan tuan. Babaturan tuan teh geus duka ting kamarana. Geus leuwih ti heula kalabur. Ari tuan arek milu ka lembur. Tuan inggis panggih jeung tentara Walanda. Pon kitu deui inggis panggih jeung para prajuang. Tinangtu tuan teh moal teu pada ngala. Basa ditanya sarupa kitu teh eta tuan Hiroshi Takeda teh atuh ungeuk we nganyakeun. Nya atuh heug. Ari tuan arek cicing di ieu leuweung mah. Kukuring ge isuk pasti bakal dilongokan. Bisi satu tuan teh acan sapinuhna cager. Ngan wayahna yeuna mah yeuh. Kuring pamit heula. Arek mulang ka lembur. Si Jaka Wisesa sabada pamitan mah. Laju we teu gura-giru ninggalkeun eta leuweung. Balik deui ka lemburan. Tapi ka lembur laju nyaritakeun kejadian di sisieun leuweung. Puguh we atuh indungna si Jaka teh maneh kaget. Bi Arimi jadi reuwas kareureunnakeun. Untung we cenah anakna teh hanteu ngalaman cilaka. Kangaranan di sisieun eta leuweung teh geus aya pertempuran antara pasukan Jepang jeung pasukan Walanda. Mun seug aya salah saurang di antara nama aya di sisieun leuweung tinang tu cenah eta si Jaka Wisesa teh bakal kaancam bahaya. Tah kitu mak. Untung wae di sisieun leuweung teh eueuh sasaha. Nya saukur komandan tentara Jepang mak. Amuing tetela geuning maneh teh panggih jeung tentara Jepang. Tapi geuning nah maneh teh di kukumaha. Nya mak. Moal di kukumaha. Lantaran kapan uing teh geus nulungan ka eta manehanana. Anu tatu mak. Tatuna teh cukuparna. Tapi ku uing teh sabisa-bisa we diubaran mak. Tatuna ditaplokan ku dang-daunan. Nya ku daun ubar.
Aeh-aehna gening kalah ka diubaran Jaka. Kapan sidik tentara walana teh sakitu kejam-jeng telengesna. Padahal makeun we sinapae. Ih, teu tega tuh mak. Najan nya uing teh sieun, tapi basa ngadenge eta tentara walana teh tulung-tulungan. Piraku atuh ku uing teh diantep. Lantaran kewajiban sasama jalma mah kudu daek tulung-tulungan. Sok sanajan anu ditulungan teh nyaeta musuh. Basa ngadenge jawaban kitu teh. Sakedapan mah atuh biar minite ukur ngaulang ngaraga meneng. Teu sangka cenah anakna teh bet boga pamandagan kitu. Najan musuh oge ari minta tulung mah kudu ditulungan. Da puguh sasama manusia. Nya geus jadi kewajiban ari teu nulung tilulungan ka sasama mah. Ngan bae emak mah teu panuju kapan Jepang teh sasat musuh urang. Anu kudu disingkahkeun, anu kudu dipaehan. Tapi na ieu mah kalah ka ditulungan. Lantaran eta tentara Jepang teh lain jalma jahat mah. Malahan mamanehna teh kelu ngorbankeun diri demi nang tayungan anak buahna. Sok padahal kapan manehna teh komandan bisa wae leuwih ti heula kabur nyalametkeun diri. Tapi ieu mah tibalik. Tidinya uing sadar. Sok sanajan eta teh musuh, tapi eta tentara teh sakitu nyatriana. Sakitu hebatna mak. Malahan menyaritakeun cadu mundur haram mulang leuwih hade aja binasa di pangperangan demi nang tayungan anak buahna. Kitu nya pangna maneh daek nulungan teh. Da eta tentara Jepang teh hanteu jahat. Tapi kumaha? Nah tentara Jepang teh langsung init ninggalkeun eta leuweung. Mak mah hariwang. Kangaranan kabejakeun aya tentara Jepang jeung Walanda di sisieun leuweung. Eta patempatan teh geus hanteu aman. Ku kituna kahade Jaka. Ulah indit ka leuweung eta. Tapi mak, isukan uing arek kaitu deui. Lantaran arek nepungan eta tentara Jepang karunya mah masih keneh tatu. Butuh keneh ku diubaran. Jeung deui eta tentara Jepang teh mak hanteu balik. Hanteu milu nuturkeun ka batur-baturna. Jadi milih cicing di leuweungnya. Enya meureunnan are-are kabur ninggalkeun leuweung teh. Inggis panggih jeung musuh antara Walanda jeung pajuang. Tah kitu mah bener pisan. Tapi mama hanteu ngidinan ieu Jaka ulah arek indit deui ka eta leuweung. Kumaha lamun aya deui tentara Walanda atawa Jepang? Meureun maneh teh inggis cilaka. Kumaha lamun ditewak, ieu ditewak. Sing percaya mak moana naon. Uing isu kudu kaditu deui mak, karunya lamun teu didatangan ku uing, meureun eueuh anu merhatikeun, wangkaning kaayana teh masih keneh ripuh. Acan cager bener mak. Ulah Ujang, ulah mamah melang jeung hariwang. Nah, ari maneh melaan tentara Jepang, kumaha lamun maneh teh cilaka. Doakeun wae mak. Mudah-mudahan uing salamet. Kapan uing teh arek tulung-tilulungan ka sasama. Jeung uing geus janji ka eta tentara Jepang teh. Uing rek datang deui mak. Kapan emak kungsi nyarita ka hade Jaka maneh teh ulah wani-wani ngalangar kana janji. Ulah arek jadi jalma nosok lancalinci kuncat mulang udar tina tali gadang sulaya tina jangjina. Dikitukeun mah atuh biar mini teh bingung. Memang enya cenah kungsi mamatahan. Kade maneh teh Jaka ulah jadi jalma anu jalir janji sulaya tina carita. Tapi eta biar mini teh melang hariwang inggis we anakna teh cilaka. Najan cenah eta pagawean teh pagawean anu mulia. Tulung tinulungan ka sasama. Tapi gede pisan resikona. Kocapkeun isukna bener we. Si Jaka teh geus hanteu beunang di halangan. Laju indit deui we ka leuweung malahan mah menirebo ku babawaan. Mawa bekal sagala rupa. Da eta cenah karunya. Bisi tuan takeda teh hanteu mangidar. Bisi kalaparan. Si Jaka anu keur jongjon leumpang teh
Mabai sisieun lembur atuh mani kaget lantaran aya sora anu gegeroan barang direre tetet geningan sobatna nyaeta si Udi jika nama panasaran hareka mana cenah eta sobatna teh bari jeung rebo ku babawaan sagarupa mawa bekal anu kacida lobana. Reka mana euy? Nah, mawa bekal teh mani loba-loba teuing atuh. Uing arek kaleuweung euy. Nya ngahanja puguh. Mawa bekal so teh bisi kalaparan di ditu teu kaharti ku dawek mah. Nah, buat kudu mawa bekal sakitu lobana. Kapan sapi lagi atuh ngalah suluh moal lila euy. Lain ukur ngalah suluh wungkul euy. Tapi tapi naon atuh? Nah, rek naon kaleuweung teh? Eta arek nulungan tentara Jepang euy. Karunya tatu manehna ditinggalkeun ku baturna. Kari sorangan. Nya malahan ayeuna teh cicing di leuweung. Ae jadi maneh teh arek nulungan tentara Jepang sisipit anu sakitu kajamjang telengesna. Nu sok newakan para jajaka. Nya digawekeun jadi Romusa. Nah, kabina-bina teuing sia teh. Lieur bet nulungan tentara Jepang sagarupa. Kumaha lalakona sia? Si Udi teh atuh mani penasaran. Malahan mah yang nyaho kumaha lalakona. Barabat bae atuh ku si Jaka teh dicaritakeun di tek-tek eueuh anu kaliwat. Ngan bae dina nyaritakeun teh ati-atina keur haharewosan. Inggis aya jalma sejen anu ngadenge kana eta caritaan. Oreng teh kitu atuh lalakona. Nya bener ngan kahade omat. Ulah arek diucah Aceh kanu sejen. Pokona mah kumaneh kudu dirusiahkeun. Lantaran lamun seug nepikeun ka kanyahoan atawa ibur salalemur. Uing geus nulungan tentara Jepang. Tinang tu uing teh bakal cilaka. Pasti bakal pada mingka ngewa. Jeung deui bisa jadi para bajuang bakal nyangkala uing. Disangkana uing teh geus saengko sakongko jeung eta urang Jepang. Tah kitu euy. Heueuh atuh ku dawek teh moal arek diucah Aceh. Moal arek dibebejakeun euy. Tapi nah ieu teh maneh teh rek kaitu deui kaleuweung rek kumbaran eta tentara Jepang euy. Nya bener. Bisi maneh penasaran hayang nyaho. Hayo we milu jeung uing. Moal. Dek mah sieun kumaha lamun di eta siji leuweung teh aya deui perang euy. Wangkaning cenah mah walana teh kiwari datang deui atuh diadu jeung Jepang euy cilaka. Nya euga atuh ari moal milu mah. Ngan bae omat ieu. Kade kudu dirusiahkeun. Nya sip atuh moal arek dibebejakeun. Sabada geus karuhan lamun si Udi teh moal milu. Da meureun sieuneun atuh si Jaka teh guragi we kebat neruskeun di lampahna. Euleuh mitra waktos nagening parantos teu nyakabannya. Sagala urang tunda jajar carita si Odeng si samurai Jepang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna. Tina sadaya kakirangan Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.